سيدنا محمد. Babi teh diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeng orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya harap, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun, setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanah teu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji satu nu mantak diharamkan untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkan babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeun ada babi dina tafsir. Masya Allah, kuari urang dibere koron. Cek Habib Lutfi mah lain korona, kolorna, kolor zia merenya. Nah, ente apa? Lamun eta khunfas, lalai, kalong, diharamkan, haram hukumna. Setelah diharamkan teh aya hikmah, tetapi dibunuh mah ulah. Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas cek Gusti Allah, karena nyana pernah berdua seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas ketika aya alasan jelema bengek baheula kan Nabi Brozak bengek ubarna ieu geus asa bengek eta ubarna. Akhirnya datanglah ka dukun, cak dukun ngadahar lalai. Wow, ini makanan saya ternyata. Mantap nyana mah hampir kos lalai itu. Nah, di dahar eta mah aya alasan. Nah, ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan. Bener tuh aing ngomong eta. Di Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar, kurang leuwih piringna 13 juta didalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus